Brad, geus malam Jumaah deui ayeuna, Brad. Nih hari pet anjir karena malam Jumaahan si Saroceng ge. Lekuy urangnya. Lain, Brad. Naon tuh? Loba rezeki malam Jumaah mah. Dokter teh double cendok. Goblok. Kunaon di nok? Heupan bieu teh nok teh ka dokter, Terus? Erek berobat. Hari ieu kalaka dibere resep lain dibere obat. Ya terus masalahna naon nok? Hah? Apana age apa sorangan nok teh teu bisa masak. Kalaka ieu kalaka dibere resep. Nih. Ieu tah cek aing ge. Iya. Adi aing ulin wae di kamar ieu jeung biebah darempag anjir. Kabawakeun ampun teuing. Tah, Jai. Nok kieu mah disebutna teh babagig sawah bi. Kieu. Apal bikin kitu mah. Syukur atuh aya apal mah. Tapal sete eta tah naon dia eta? Mana? Eta? Oh, eta lamun eta mah anu sok minjem duit ka Bang Emok lo kitu mah. Oh. Sok foto heula. Bisi kaburu di scroll ini no. Guys? Yes. Yuk orang itu orang ningali anu korban slot. Ade bisa tuh. Butuh cocoklan tuh. 100 ya. Yang bakal malam mingguan oh pisan. Ceng aya didinya geus sabaraha tahun eta. Bisnis sapu nyere gitu. Geus aya 5 tahunna, Brad. Oh. Aing di Bandungan oge anjir nih lila ane didinya. Kaharti deh eta dina sapu nyere. Kaharti, Brad, matak dikeureuh ge, Brad. Coba eta teh, Brad. Aya filosofina, Brad. Naon filosofina? Bineka Tunggal Ika, Brad. Saroceng anjir. Ya, Bineka Tunggal Ika mah disimbolkeun ku manuk Garuda. Lain ku sapu nyere sia teh. Ai maneh. Cing aya hayang nyaho ieu versi filosofi dina sapu nyere naon emang anjir? Bisa disandingkeun jeung Bineka Tunggal Ika naon? Bersatu kita teguh, Brad. Bercerai kita kawin lagi, Brad. Nying sia nu hayang kawin deui mah. Arah saroceng ieu. Ya, Bineka Tunggal Ika mah teh bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lain kawin deui saroceng. Marah saroceng ieu ampun teuing. Hah, bisa wae ieu keresek utah ieu. Ya, Jan. Poe ieu teh aya ide dirinya teh carita nama candahar tilu poe. Euy, teu daang-daang. Anu mere. Tinggi balik. Lain kitu. Caritana teh kieu. Mak, urang hayang dahar ti isuk lapar kitu. Orang teh yang daang ti isuk teh yang mak, kumaha. Kieu ngobrolna. Mak, urang lapar ti isuk candahar. Dengekeun cik aing teh ieu tah artis mah bisa. Sok sing bener maneh teh. Hayang daang naon? Ma aing hayang dahar ti isuk. Lapar candahar ti isuk geus 3 poe aing teh candahar. Kitu sateuna nah 3 poe. Caritana. Carita ieu da mah jang konten caritana. Nah. Sok. Henteu dahar. Teu dahar henteu. Tuan jelas. Iya, ngajelaskeun teh. Ma, urang 3 poe teu dahar, lapar. Kitu. Sia teuing. Tuh, teu lapar. Teu lapar. Itu lapar. Bejakeun konten gitu jang konten. Ieu mah jang konten. Konten. Renyaan lain. Kurang apal nya tas dahar teh. Kan ieu dahar bareng mah tuh. Nasi Padang. Tapi ieu teh dahar, ieu mah jang konten wungkul. Ma, urang geus 3 poe can dahar, lapar. Itu wungkul teh. Itu. Ulak-ulak apaan tadi teh dahar?
Nasi padang konten nasi ieu padang mah. konten kayaknya konten sih teh nasi padang nasi padang iya pan bieu teh nasi padang nya Diangkut. Iya mah konten maneh teh pura-pura lapar seteh. Minta dahar ke urang nah seteh. Seteh lapar Mau bodohan ieu mah geus konten. daang Konten. Bi, ai bibi make bedak teh jeung skincare eta. Geus taramu ayeuna malah diurunan. Madih. Lain pugu bi, kabogoh urang nu ayeuna euy. Ai beungeutna bodas nih siga urang Korea. Ai beheungna siga urang Afrika bi. Turun orang welang tamamu. Oh gitu bi. Oh, atas juga mana sok dipacok tara. Gua osok bi. Ieu beheung ge sok baleureum. Positif mah eta mah enggeus turun orang welang. ai gipa lamun geus gede cita-cita hayang jadi naon Gipa mang, nya gipa atuh maknya Ki Udin pan Ki Udin mah geus aki-aki teu kudu make jeung boga cita-cita hayang jadi supir traktor. anjing oh gitu cita-cita anjir anu leuwih tinggi ti ieu supir traktor cenah Jongjong seboga panto. panto yang di mana di Jay? Jang di mana-mana mang, imang haja jai meuli. Meuli jang naon atuh anjir Aja sok balik puting cara dibere panto ku mama. Pan jongjon boga sorangan mah ieu mang. Balik jam sababaraha ge. anjing serempak budak ieu anjir leutik keneh Terus pieu. Rad, kunaonnya euy. Urang ayeuna-ayeuna teu puguh rarasaan. sugan atuh nanyakeun ka aing ieu maneh pan perasaan ge perasaan nu maneh anu karasa ieu naon ku maneh Ah, pokona mah gelisah we, Brad. Deing atuh sih teh dari maneh gitu nyaho ngomong aing ngeureunannya guys ya kieu we lah da jelema mah sok aya dejapu ge pernah mengalami gitu sugan maneh keur di saat jiga kieu biasana osok manggih naon atawa osok kumaha cing biasana kumaha Nah, biasa nama 2 emal logor, Brad. naon sih teh eta mah sih teh paribasa nur abret itu Oh, iya nya. tong kudu make jeung nurutan atuh sih teh dianggapna anjir ku netizen teu kreatif teu kudu sereg we ka manesan mah biasana sereg kayak gitu nya da ngeunahan nu sereg daripada logor mah sok naon cing naon biasana maneh kumaha ieu Lain. Biasa nama. Urang lamun keur perasaan kieu teh aya nu bogoheun, Brad. anjing saremo ya iya maneh tibana ieu nyimpulkeunna konsepna kumaha bisa nyimpulkeun aya nu bogoheun ka manehmu Jadi kieu, Brad. Anu dirasakeun ku urang ayeuna. Lamun keur dahar hese sare, Brad. Mun keur sare hese dahar. boa ebah para aja saremo terus panjang-panjang ngobrol banyak aing heueuh anjing mo normal sih teh manusia mah kabehna lagi kitu da di mana sih teh nu keur dahar anjir ngeunah sare nu keur dahar nya kudu ke sarenya parah anjing saremo ieu ha bisa wae ya iya ya anjir papatong jarum